Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu urang ngalajengkeun deui hanja darasan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-waladul mu'zi ari ieu eta budak anu sok nganyeri. Kana aya li ahadil aghniyai eta tetep ka salah sahiji jalma anu beunghar. Saha waladun syarisul akhlaqi budak anu goreng akhlakna. Fakhurun sombong binapsihi ku dirina itu walad. Mulaon resep biida igairihi kana nganyeri liana walad. Wala siyama sumawona al khodamu ka pembantu. Wakam nasohahu sareng sababaraha kali nganasehatan ka walad. Saha abuhu bapana walad. Walakinnahu tatapi na walad lam yasma eta henteu nguping itu walad nasihatahu kana nasihat na abu. Wa dzata marratin sareng dina hiji poe qala nyarios lahu ka walad saha abuhu bapana walad. Isma kudu ngupingkeun anjeun ya bunaya hei anak kuring. Kama saperti perkara la tuhibbu henteu mikaresep anjeun ayu dia ka kana yen nganyeri ka anjeun saha ahadun salah seorang pala tu'zi mangka ulah nganyeri anjeun goiroka kaliana anjeun. Li annal izaa karena sayaktosna nganyeri qabihun eta goreng jidan kalawan banget. Waya dulu sareng nuduhkeun ieu ida alasu itarbiyati kana gorengna pendidikan. Wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun kulal hadari kalawan sakabehna ngajauhan antuhina kana yen ngahinakeun anjeun al akhdama ka pirang-pirang pembantu. Wa tatakabbaro sareng sombong anjeun alaihim ka itu akhdam. Pahu mangka ari sayaktosna akhdam teh basyarun eta manusa misluna saperti urang sadayana. Wa yash'uruna sareng ngarasa itu akhdam misla syu'urina saperti perasaan urang sadayana. Lama sami'a nalika nguping saha al waladu budak nasihata abihi kana nasihat bapana walad fi hadhil marrati dina ieu waktu. Ta'atsaro napak ieu walad biha ku ieu nasihah kathiron kalawan loba. Wataba sareng tobat ieu walad min adatihi tina kabiasaan walad al-qabihati anu goreng. Wasoro sareng jadi ieu walad teh thayyibal akhlaqi eta sae akhlakna. Yarhamu mikanyaah ieu walad al-akhdama ka pirang-pirang pembantu. Wala yu'dzihim sareng teu nganyeri ieu walad ka ieu akhdam. Wallahu a'lam bishawab.